Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Faslun manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. As-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Faslun fi bayani ma yahrumu bil hadasil asghari wal mutawassiti wal akbari. Dina ieu fasal ajengan musannif bade mertelakeun pirang-pirang hukum anu mana masalahna haram pangkatna bil hadasil asghari ka jalmi anu ngagaduhan hadas alit wal mutawassiti wal akbar nya kitu keneh hadas pertengahan atanapi hadas akbar. Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Man ari saha jalmi intaqadha anu narima batal naon wudu'uhu wuduna itu si jalma haruma maka haram alaihi ka itu si jalma naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Sing saha jalmi anu mana eta jalmi dina lempengna henteu ngagaduhan wudu hadas alit, maka janten hukum pangkatna haram pikeun eta jalmi midamel kana opat pirang-pirang perkara. Dina usul fikih aya nu disebat ta'rifna haram. Kumaha ta'rifna haram? Ta'rifna haram adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fa'lihi. Nalika jalmi midamel kana hiji perkara anu mana eta perkara parantos diharamkeun dina hukumna, maka eta jalmi bakal ngengingkeun siksaan di Allah. Sawangsulna nalika eta jalmi ninggalkeun kana eta perkara anu mana eta perkara diharamkeun, maka tangtos eta jalmi bakal ngengingkeun ganjaran di Allah. Mana anu opat? As-salatu tegasna kahiji haram midamel salat tetepan. Walau naflan sok sanajan eta netepan teh netepan anu bangsa sunnah. Deui mah netepan sunat ieu teu gaduh wudu. Sok sanajan netepan sunnah tetep hukumna adalah haram nalika jalmi teu ngagaduhan naon? Wudu. Wassalatu zanazatin jeung sanajan netepan zanazah sami kedah ngagaduhan naon? Wudu. Kumaha pami hilap? Misal urang netepan bade fardu atanapi sunnah. Pas nalika pertengahan emut urang teh teu ngagaduhan naon? Wudu. Hilap sama sekali. Maka wajib bikin eta jalmi sanajan netepan sunnah beh dieuna netepan fardu wajib kedah dipegatkeun netepana.
tekenge dituluykeun. Timbul we masalah kumaha pamimangmang, contoh dina manah urang dina emutan, urang teh tadi tos wudu, mangmang weh dina hate apakah wudu urang teh batal atau napi henteu. Nah kumaha tah, maka langkung saena mah nya naon deui we, wudu deui, wudu langkung afdol langkung saena mah. Tapi sanajan eta jalmi misal teu naon deui, teu wudu deui, mangmang dina hate teh apakah itu batal atau napi henteu. Ah netepan we eta jalmi teh kumaha tah, dihampura sosios. Lamun sek rarasaan eta jalmi mangmangna antawis batal sareng henteuna, perbentenan sareng kieu, urang teh tadi teh wudu atawa encan, netepan tong, kantong tong naon, tong netepan. Tos we wudu heula, lamun sek mangmang eta jalmi teh wudu atawa encan, maka nu dihitungna adalah encan. Nah, sok sanajan hakikatna eta jalmi teh tos naon, tos wudu, kan hilap. Misal contohna hilap ieu mah, apakah urang teh tadi teh wudu atau encan, wudu atau encan, maka anu dicanakna adalah teu acan. Benten sareng pembatalan tadi, apakah urang tadi teh batal atau henteu nya, batal atau henteu. Nya anu langkung saena mah naon deui we, wudu deui. Ngan nalika netepan eta jalmi teh teu sosios netepan. Emut we di tengah-tengah, oh urang teh tadi tos batal naonna teh wuduna, wajib dah dinaonkeun deui, pegatkeun salatna. Pami emut. Tah lamun sakieu jalmi teu ngagaduhan wudu, maka haram pangkatna eta jalmi teh netepan. Bade netepanna mah netepan sunat atanapi netepan fardu. Hiji tah nu kaduana wasani at-thawafu, nu kaduana midamel naon, midamel thawaf. Fardhon aw naflan, sanajan eta thawafna teh bade thawaf sunnah atanapi thawaf fardu. Mana thawaf sunnah sapertos kathawafil qudumi, hiji jalmi sumping ka Mekah bade ngalaksanakeun umroh atanapi haji, atanapi ieu mah teu ngalaksanakeun haji umroh ngan bade sumping we ka mana, ka Mekah ninggal Ka'bah contona misal jalan-jalan. Maka disunatkeun nalika lebet ka mana, ka Mekah, lebet ka Mekah. Ninggal Ka'bah didinya disunatkeun gancang caritana thawaf naon, thawaf qudum. Dan disyaratkeun wayahna eta jalmi nalika sok sanajan thawafna thawaf sunnah sapertos thawaf qudum teh, maka tetep pikeun eta jalmi kedah ngagaduhan naon, wudu, kedah bersih. Kantenan ayeuna thawafna thawaf naon, sapertoskeun thawaf fardu. Mana thawaf fardu? Diantawisna nyaeta thawaf ifadhah. Insyaallah mungkin aya suatu barokah ngabahas kana masalah bab haji. Wasalizuha masul mushaf, nu katiluna adalah nyabak mushaf. Nah, perbentenan mana aya mushaf, aya Quran. Mana Quran, mana mushaf.
sok sanajan eta mushaf atanapi Al-Qur'an tetep teu kenging ku urang dicabak nalika urang teu ngagaduhan wudu. Perbentenan mushaf mana tulisan-tulisan selatan Al-Qur'an kalamullah. Di lebetna adalah lembaran-lembaran Al-Qur'an. Sok sanaos ena salembar, 2 lembar atanapi 3 naon. 3 lembar. Atanapi soekan-soekan naon Al-Qur'an. Tah ieu misal contohna itu seratan Al-Qur'an kalamullah ngan sobek sakitu contohna. Nah, sapotong sadayana teh seratan naon Al-Qur'an. Nah, kurang teu kenging dinaon dicabak. Pami kurang dinaon dicabak haram pangkatna. Nah, itu mushaf pangkatna. Janten mushaf adalah lembaran naon Al-Qur'an. Aya Al-Qur'an. Mana Al-Qur'an? Al-Qur'an mah nyata gemblengan tina pirang-pirang mushaf. Disusun dimimiti surah Al-Fatihah beres jika ditungtungan ku surah An-Nas. Nah, itu adalah Al-Qur'an. Timbul masalah kumaha pami kieu di jalan menakan lembaran Al-Qur'an anu soek. Contoh urang teu gaduh wudu, pami urang wudu misalkeun duka di mana atanapi tebih. Tuluy eta lembaran Al-Qur'an teh anu aya ngagoler di jalan, lamun seg teu buru-buru ku urang dicanak, maka janten daruroh. Nah, darurohna misal kagelengan, diantawisna kalengkahan, katincakan, sareng sajabina. Atanapi kana janten hinaan nu sanes, darurat tah. Urang bade wudu duka di mana? Jamban atanapi caina. Atanapi aya nganaon tebih nalika urang ka eta jamban nempuk jarah anu tebih teh sieun teu aya. Sieun kumaha onam. Kumaha tah darurat maka teu sieus eta mah dicanake ku urang. Canak teh sabab darurat teh paur. Karena janten hinaan sareng sajabina. Tos eta mah ku urang naon canak teu sieus. Tanu maksad di dia adalah haram nyabak eta mushaf beh dina Al-Qur'an nalika eta jalmi bade pamaget atanapi istri lonang dina waktosna. Kajamen caket contohna misal teu tebih. Ah, maka eta mah kedah wudu heula we wayahna. Naon ari ngaran mushaf? Nah, dina sarahna aya wa huwa kullu ma kutiba alaihil Qur'an. Ari ngaran mushaf eta hiji tulisan anu ditulis alaihi kana itu mah naon Qur'anun Qur'an lidarosatin karena aya bacaan. Tadi teh lembaran-lembaran naon Al-Qur'an diserat. Sanajan salembar atanapi sapotong lembar disebutna teh naon mushaf sanes Al-Qur'an mushaf. Janten tulisan-tulisan Al-Qur'an anu aya dina eta lembaran disebutna adalah mushaf. Kumaha pami urang nyabakna ti ku kayu, ku rokrak, ku pulpen, tanpi ku tip ek. Naon wae lah, walau umudan sanajan ayeuna dicabakna teh ku kayu. Terus ieu aya kayu. Contoh panyunyuk ieu. Misal contohna ieu, contoh itu adalah Al-Qur'an. Da urang teh teu ngagodohan wudu, dikitukeun ku urang teh. Itu Al-Qur'an teh muka contohna tutupan we. Tutupan ku kayu dikitukeun. Nah. Duka janten nutup. Tetap hukumna adalah janten haram. Teu kenging. Bade kunaon eta mah kurokrak. Tanampi ku gorek gas begitu. Sorban dicumpal gitu. Teu kenging haram. Da sanes nyumpal
barang naon najis. Tanpa terkecuali nyempal dipotok tiasa kunaon ieu tah asa begitu kentet asal henteu tembus henteu keuna kana pandangan urang teu kasebatkeun panan urang jantan ena mutan najis kanajisan gitukeun henteu ieu entos sorbana atau napi lapna anu kanajisan jantan mutan najis ieu pandangan mah teu naon teu mutan najis teu kanajisan. Tadina Al-Quran teu kengeng urang digitukeun dikanutup asugan haramna jadi ieu hungkul henteu anger we haram teu kengeng. Aulauhan atawa ku papan ku kayu naon wae lah cek urang mah. Au jildan atawa ena ku kulit, au kirtosan atawa ku kertas. Bade ku kayu, bade ku papan, bade ku pulpen, bade ku kertas, bade ku panghapus, bade ku naon wae cek pariposna nalika teu ngagaduhan wudu wayahna eta Al-Quran atanapi mushaf teh teu kengeng urang dicabak. Kurokrak naon wae ku korek gas digitukeun atau minah-minahkeun teu kengeng. Perbentenan sareng tafsir atanapi terjemaah. Nah, ayat tafsir, ayat terjemaah benten. Kumaha pami terjemaah atanapi tafsir. Nah, itu hukumnya adalah ditafsir. Nyari langkung afdol saya nama urang kedah ngagaduhan naon heula wudu heula. Nah, hukumna ditafsir kumaha pami kinten-kinten eta terjemaah atanapi tafsir teh ternyata sim horeng setelah dibuka atanapi ninggal itu adalah seueur keneh terjemaahna atanapi keneh seueur tafsirna. Kumaha maka nalika urang teu ngagaduhan wudu teu saesios urang dicabak ye. Teu haram. Naon sababna make teu haram? Sabab eta seueur keneh tafsir beh dieuna seueur keneh terjemaahna tibatan ayana kalamullah. Ditafsilna perbentenan sareng ena seueur keneh ayeuna ayat Al-Qur'ana tibatan ayeuna tafsirna atanapi terjemaahna. Setelah ditingali oh ternyata ari misal contoh Al-Qur'ana mah 3 parapat ka dieu 3 parapatna langkung 3,5. Ari terjemaahna atanapi tafsirna salib. Maka eta mah wayahna kudu ngagaduhan wudu heula. Haram. Wa kharaja bidzalika tamimah kaluar ku kecap ayeuna mushaf bidzalika tamimatu naon bidzalika tamimat punten wa kharaja sareng kaluar itu mushaf bidzalika tamimah kalawan ayeuna tamimah hartosna tamimah angin jimat. Nah, sok aya jimat geuningan lamun ceuk bahasa di urang mah aya naon isim. Kana isim fiil harap isim. Isim jadinya tulisan di lebet teh terus dibungkus deui ku kulit terus dibungkus deui ku plastik sok disimpen dina naon dompet mang keur naon ieu mang ieu mah keur ieu we keur barokahna supaya rupados urang ayeuna icalan berkah. Isim antawisna kumaha pami masalah tamimah atanapi isim wahia ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'an litabarruki wa tu'alaku ala ra'si masalan fala yahrumu masuha wala hamluha. Janten masalah ena tamimah seratan naon aya seratanna mah Al-Qur'an kalamullah teh anu ditulis dina eta kertas atanapi diserat dina eta kulit jeung sajabana ngan diseratna teh sapotong salit
lamun teh masa ayat teh, lamun teh masa potong ayat sapotong naon, sapotong ayat setengah ayat maksudna atau nepi saparapat ayat sok aya dina isim teh seratan kalamullah Al-Qur'an teh ya ngan saayat teh henteu beres ngan sakedar satengahna terus ya. Nah, isim disebutna kumaha nalika urang dicabak kumaha maka falayah rumu hukumna adalah teu haram naon masfuha nyabakna eta naon tah isim wala hamluha jeung teu haram nyanyandakna eta isim teh teu kenging diantawisna eta isim sok sanajan teu haram ku urang dicabak kangge ngaragangan kalamullah urang teu kenging dicana ka jamban sareng kade nalika urang eta dilebet dompet aya isim disimpenna teu kenging dina pesak lancingan anu pengker dina bujur di dia disimpenan teh aya sok aya pesakan kan lancingan teh dipengker teu kenging ngahurmat pami bade dina gigirna gigir pesak anu katuhu atanapi gigir pesak anu naon anu kenca terus ya. Timbul deui masalah kumaha pamikir sok aya HP. Nah masalah HP urang nyimpen aplikasi anu mana eta aplikasi teh khusus ieu mah kalamullah seratan Al-Qur'an atanapi Al-Qur'an lah disimpen. Nah urang supados nyandakna henteu sesah tiasa dicanda ka mana-mana HP dinu dilebetna adalah aya naon aplikasi khusus Al-Qur'an. Al-Qur'an ini khusus urang mah da rajin ka mana-mana misalkeun contoh hoyong ngos naon wae Al-Qur'an buka aplikasi ternyata dina aplikasi teh ieu mah khusus Al-Qur'an dibaca ku urang teh. Ngahaja we ieu mah naon nyimpen ngahaja disimpen atanapi ngahaja ngadownload pikeun ayeuna urang supados gampil tiasa ngaos Al-Qur'an nyanak Al-Qur'an mah da kaditu ka dieu da ageung misal contohna entos we nyanak HP ngan dimaksad ayeuna nyanak Al-Qur'an kumaha tah kapayeuna nya. Wa hamluhu wa rabbi'uha jeung ari nu kaopatna hamluhu eta nyandak itu Al-Qur'an illa fi mata'in fayahillu hamluhu ma'ahu taba'an lahu idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdah. Lamun saek ayeuna misal contona tadi teh eueuh deui urang nyandak HP hayang ngadownload aplikasi misal contona dilebetna teh khusus naon Al-Qur'an. Kumaha tah maka hukumna itu adalah ditafsil. Kumaha ditafsilna? Lamun diseja urang ayeuna nyandak barang ieu mah HP we nyandak HP lain nyandak naon Al-Qur'an. Maka dilebetkeun kana kategori nyandak hiji barang anu teu dimaksud tadina nyandak naon Al-Qur'an. Urang ka pasar meser anu pas ninggal di pasar aya toko kitab misal contona jero-jero dina mana aduh asa hayang meser naon Al-Qur'an meser urang teh naon Al-Qur'an sedengkeun pan urang beuneu nalika ijab qabul jeung sajabana kodah dinaon dicanak nalika dicanak tadi teh urang teu ngagaduhan naon wudu kumaha tah teu seueus-eus eta Al-Qur'an dinaon dilebetkeun kana eta kantong dilebetkeun kana eta naon kana tas tuluy eta tas dina naon ku urang dicandak teh tuluy urang teu ngagaduhan wudu pangkatna teu haram
da maksudna urang tadi teh henteu maksad ena ngalebetkeun khusus ieu tas teh paragi naon Al-Qur'an, tapi ieu tas khusus we tadi teh rek balanja naon barang anu. Tapi lamun di seja mah urang ka pasar urang hayang meser naon Al-Qur'an ngagaduhan kantong tah wayahna sok sanajan nyabak naon kantongna tapi di lebetna aya keneh naon Al-Qur'an wayahna eta urang kedah ngagaduhan naon wudu. Paham nya? Contoh deui mana hiji lomari anu mana eta lomari khusus dicawiskeun pikeun nyimpen naon tah Al-Qur'an. Nah, khusus we menyimpan naon Al-Qur'an, khusus nyimpen Al-Qur'an. Wayahna nalika urang eta nyabak naon lomari teh kedah ngagaduhan wudu. Atanapi nyandak kana eta lomari teh rek ngageserkeun dipindahkeun wayahna urang kedah ngagaduhan wudu. Da ieu mah khusus lomari dicadangkeun pikeun ayeuna nyimpen naon Al-Qur'an. Kumaha pamikieu bentena ieu mah lomari teh sanes ayeuna khusus nyimpen naon Al-Qur'an, nyimpen kitab, nyimpen barang-barang anu sanesna, ngan supados ieu Al-Qur'an aman teu kalengkahan jeung sajabana disimpen we eta Al-Qur'an teh dina naon lomari eta nu mana eta lomari teh seueur kitab sareng barang-barang jeung sajabana. Urang teu ngagaduhan wudu dicabak we eta lomari teh atawa kacabak atawa dipindahkeun ku urang secara ngahaja lomarina lain Al-Qur'anna. Teu ngagaduhan wudu kumaha teu sia-sios teu haram eta mah pangkatna. Paham nya? Oge deui dina HP sami ngan wayahna secara ayeuna urang adab-adaban pami urang nyimpen aplikasi khusus Al-Qur'an ieu mah kangge ngaos. Tadi teh adab-adabanana tata kramana teu kengeng ku urang ayeuna hiji disimpen dina pesak anu naon tukang. Lancingan pesak anu naon tukang. Pami bade pesak anu luhur atanapi ayeuna pesak anu kenca atawa naon katuhu ku urang disimpenna kangge ngahurmatna. Nu kaopatna adalah hamluhu nyandak kana eta Al-Qur'an teu kengeng haram kedah ngagaduhan ayeuna wudu heula tanpa terkecuali ayeuna anu neme parantos dibahas. Mudah-mudahan aya barokah tur manfaatna pikeun urang sadayana. Hapunten ti jisim kuring seueur lepat sareng sajabina i'rab maknana mudah-mudahan tiasa lebar jembar manah. Ngapunten turut tiasa ngalereskeunana ka jisim kuring ba'da ta'amul. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.